nah kitu pisan agama teh hei dorna dor na Aduh. lamunnya ceuk eta gaib lamunnya manehnya maneh di Arjuna panengahing Panawa geura tepikeun ieu pepeling kaki Arjuna kami rek mere beja ceuk eta gaib kami rek mere beja pertikahan pergiwa jeung Gatotkaca teh bakal mawa musibah. Aduh, maksana ke bakal nyandak musibah, bakal mawa musibah, bakal mawa bener pertikahan Gatotkaca jeung pergiwa teh. Ceuk eta gaib karunya ka pergiwa, karunya ka Arjuna. Ari maksana kumaha? Lamun Arjuna nikahkeun pergiwa ka Gatotkaca, bakal aya beneng cewek, bakal aya mamala anu teu hade mangrupakeun pacana para Pandawa. Geus mimiti nata si anjing teh. Ngahasut we pagaweanna teh. Udah geus ada kitu aya. Aing mah sieun we. Juragan Arjuna sieun ka pangaruhan. Tong ceurik akang. Sieun ngabolaikeun we nya. Aing teh geus teu geunah diukian. Kunaon wa? Aduh, bisul. Bisul teh jadi hate. Bisul dina bujur aing teh. Wayahna bedakeun ka Arjuna, bedokeun bolaikeun pertikahan pergiwa ka Gatotkaca. Eta ceuk gaib bagus. Ke. Moal bener gila dituluykeun ge. Sakali deui kaula teh kedah pager Arjuna. Hidup teh ieu bager kudu ngabolaikeun pertikahan pergiwa ka Gatotkaca bagus. Lamun nya teh mah nyaah ka anak. Bener bebesanan jeung Bima. Lamun nya Arjuna nyaah ka pergiwa, nyaah ka Pandawa, bolaikeun kabehanana. Aduh, mumpung cantelan. Lain naon mumpung acan bulan madu. Geus bulan madu mah geus nancep hese. Cancep. Mumpung acan ieu mah bager. Pepeling ama ngaliwatan nyaeta ti gaib. Wah. Anu eueuh wujudna bolaikeun sakali deui pertikahan tuang putri pergiwa ka Gatotkaca. Lamun Ki Jaro ceurik ama masuk hayang dahar hayang ceurik. Sok beureus sedih. Ki Jaro lamun Ki Jaro nyaah ka pergiwa bolaikeun kumaha pibasaeunana ka Kakang Bima. Iya Ki Jaro, jangan dulu bingung, jangan dulu susah, jangan dulu bimbang. Kakaranan kolot mah boga solusi anu nyata jeung efektif atuh. Mata kobong jeung solusina. Mata ama nepikeun oge ieu teh ama geus pikiran jeung solusina. Nya. Lamun Bima nanyakeun naha buat dibolaikeun, sebutkeun we tina naon. Lamun pertikahan Gatotkaca jeung pergiwa kalaksanakeun bakal aya bencana ka Pandawa, bakal pecah Pandawa. Bejakeun ku Ki Jaro teh kitu. Ulah dibejakeun ieu informasi teh ti dieu. Ulah. Dicurigaeun. Maksudna ulah dibejakeun kitu. Ceuk Ki Jaro teh itu ceuk Mahaguru Dorna kieu. Ceuk Mahaguru Dorna kitu. Ulah jangan sampai. Jangan somea. No. Tanu di tukang bisi ngabeja. Sabab naon? Bisi ieu mah ieu aya kangewa Pandawa teh ka dieu. Meneleng ka dieu na teh. Cua.
sedangkeun dina katerangan mah tempo perkaraan dicaritakeun ulah nempo jelemana eta ulah nempo bungkusna tapi tempo eusina dina lain tinggal sampul keur mah loba nu geuleuh ka ama teh eueuh model si cepot si anjing teh tah gitu ama bageusna bak si cepot bakal nyumputkeun senal geus pasti we matak mau senal opat goblok apalan aing heeh da uang ka dieu apalan eta aing nyumputkeun senal disebutkeun kadek wae dorna ku aing itu kade kakang lain kurang ajar kumaha kakang kurang gantung di Monas aing oh bener awas ya poe mah di Bromo tinggalikeun pakai flare mata amanah tangan itu geus siapkeun senal 4 pasang cadangan dua senal wat komo sidawala mah eueuh eta nyen statusna Facebook teh marukana nyelak ieu teh ka dieu sepet supat sepetnya teh ka dieu majarkeun teh si leungeuna kempreng si jiga ceker hayam si jiga ceker hayam eta teh ka dieu eta teh ceker moal teh ka saha eta teh bener condeng nya berarti apa naon nya mun urang dorna meni so heueuh pisan sidikan aing mah nyen status di Facebook teh lain nyindir maneh nah aing mah nyindir Bang Emok Bang Emok mah poe Minggu isuk-isuk ka aing gegedorna teh rabul rabul nu nagi peda aing nginjem teh kitu ajang naon aya jang naon jang usaha usaha naon digolangkeun deui usahana teh main slot kuring mah lain usaha nginjem di Bang Emok eta teh jang modalna teh modal jang ngadepo aduh ampun alhamdulillah untung salila ngadepo teh kuring teh hasilna teh TV eueuh kulkas dijual hasilna mah kalakah nyeri we batin aing majikan mah tadi serang batin eueuh komo tak sigaren mah sigaren kurang ajar tah si brengsek teh kumaha bapana belegu anak-anak nanti belegu gitu wah kurang ajar anjing cuman emangnya gue cowok apaan sapi bener tolak angin panona awas ya aing bibirna di wawalan hot cream ku aing tuman ngomong tente sesuai jeung fakta sapi jelema goreng bibir model gitu mah ditinyung ku aing wah percaya aduh kunaon di PWS belah mana sapi balik aduh aing mah tadi dahar jeung wajabring tadi teh nya heueuh nyaho wareg teuing ya teh kumaha Pijaro kami mah makari sebut we Pijaro narima wangsi ti eyang gitu ti eyang tarompeot begitu bedakeun ti goib poe Salasa kamari menang khilafah gitu menang khilafah informasi gitu ulah bedakeun ti ama kade ulah bedakeun eta tidorna ulah kitu tong no bari jeung ieu bejaan kabehanan si Cepot si Dawala si Gareng ki Samar tadi dukang dorna jeung karna datang ka dieu gitu bisi aya salah sangka ieu mah marek nepikeun ka nyaah Ki Jarok kitu pan leres pangandika tapi kumaha ieu teh uleman parantos nyembah tong hariwang tong sumelang Ki Jarok
urusan uleman geus nyebar tong jadi hari hajat nama kudu jadi. Oh itu. Ke. Hajatna jadi. Hajatna teh jadi. Hajatna mah jadi. Diteruskeun hajatna mah. Ke. Apanan bolai jeung Gatot Kacana. Bolai mah jeung Gatot Kacana. Ari kaula kudu ngawinkeun pergiwa pira ku ngawinkeun si Cepot atuh. Si Cepot saha anu hayang Kawinkeun. do mau ge gigi deug ka si Cepot mah. Kawinkeun jeung salep sih. Jadi wae digantung teh sia. Jadi Bejakeun urang Karawang teh yeuh tergila-gila ku Cepot teh gitu. Tukang seblak di Karawang walah. Nepi ka ngaheot-heot we datang si Cepot teh gitu. simpatisanaka. Urang ajar. Oh, pada sarurak datang aing teh gitu. Loba nu resepeun ka aing mah. Percaya. Teu model sidorna dibandingkeun mah dorna jeung Wajabri we kasepeuna Wajabri. Mojonya atuh percaya. Lain apa kok goreng kiwi. Wajib sih. Jadi kaula teh kudu ngawinkeun saha? Ngawinkeun tuang putri atuh. Pergi wah ka saha? Tah. Mulai jeung Gatot Kaca. Anu jadi permasalahan teh lain kawina pergi wah, tapi kawina pergi wah ka Gatot Kaca. Jadi bibit masalah teh si Gatot Kaca. Kari ganti si Gatot Kacana. Gentos usaha rek ku amat teu naon eta mah. Geus peot. Nah salira palai. Nah deui mah heureuy. Bercana. Geus peluh ya. Jadi kaula teh wa ka saha? Ama geus siapkeun hiji panganten lalaki anu luar biasa ka Palempereng koneng. Leuwih layak eta koneng. Leuwih layak, leuwih beunghar, leuwih nyemar cocok pokona mah. Belahan terong. Moal berat mere, moal kagok nyaah bageun. Saha panganten lalakina teh putra mahkota Astinapura nyaeta Ao Mandra Komara. Putrana Tuang Raka, putrana Duryodana. Cocok. Mending kene dikawinkeun ka Mandra Komara batan ka Gatot Kaca mah. Sejutan. Si Gatot Kaca gablek naon atuh. Kakayaan oge kakayaan si Gatot Kaca piraanan boga habu. Motor Mio oge ngiridit Gatot Kaca mah. Motor period. Sedengkeun Mandra Komara waduh luar biasa Mandra Komara mah. Dalan tol eta nu Mandra Komara teh. Artis Pertamina. Marokana. Pertamina eta nu Ao Mandra Komara. Apotek K24 sareng. Asetna luar biasa di mana-mana. Pertamina kurang leuwih pom bensinnya ieu mah. Pom bensin teh aya 500 cabang. Tuh gini. Tersebar di seluruh Jawa Barat. Eta teh pom bensin teh. Acan pom mini. Pom mini aya 1000 cabang. Nyimpen di unggal warung gitu. Kata mah deui Ao Mandra Komara mah jadi Can K24. juragan Noma. Marukana eueuh. Eueuh acan Kimia Farma. Eta teh nu Mandra Komara eta teh. Iya. Obat-obatan, acan kuliner. Gacoan. Luar biasa mie gacoan eta teh nu Mandra Komara. Misu. Aya 500 cabang. Miksu eta teh nu Mandra Komara eta teh. Unggal ruko disimpen miksu. Eueuh, unggal ruko anu kosong pasti eusina teh miksu. Tukang sebelah ini teh anak buah Mandra Komara teh karyawati. Tah iya sinen. Iya teh titahan Mandra Komara unggul ieu teh. Eta teh. Ieu teh. Anak buahna Mandra Komara unggul. Libur ngawayang sinen mah lain TikTok. Aduh yayasan seni. Eueuh. Waregelo.
ternak sapi aya 5.000 sapi, ternak domba aya 10.000 domba, ternak ayam aya 2. Ayam warna-warni oke. Nah ayam teh ayeuna keur ayam teh di palingan wae ku tetangga gitu. Lain kurang itu main mau. Tah kitu Ternak ganti we kumandra komara ulah ka sigot kaca mah aluk sangsara luar biasa kabayang eta tuang putri anu geulis na kawanti-wanti anak kabina-bina dibawa ngontrak ya, dibawa balangsa buta. jabah sigot kaca mah turuna buta ongkok nya ge sakti sigot kaca mah tapi liang irungna teh gede sabelah. Akan Jadi gua ini cacak deh. Bandung. Halo. pokoknya tingkukeun bener teh. Tingali nepi ka kieu. Siga Mun kitu pocong mumun. halus pakai pita. Halo. Siga hadiah TikTok halus. Ade, urang dia mah berarti rada barang asar gitu. Halo. Mulai aswata mah meureun teh eta anu lalajo didagor ku aswata mah. Moal dikeun ku aswata mah. Kom aswata mah nempo meneleng wae jelema nu meneleng ka bapana nepi ka di dagor carehanna teh. Halo. Untuk kung hak dua teh. Joli dak. Aduh. Nya panginten upami kaula oge diparengkeun boga anak awewe Arjuna akang oge sarua miharep mah anak kaula komo jeung awewe mah kudu ngajodoh teh ka jelema anu bibit bebet bobotna teh puguh Kantena. beunghar satia mapan komo mandra komara mah Olo sholatna oge 5 waktu teh teu kaliwat. Kaliwat. Unggal masjid di papai. Coba si Gatot Kaca mah kalau gitu percaya. Si Gatot Kaca mah ateis. Ka masjid oge kagak ngecas we unggul si Gatot Kaca mah. Geus kaleuleui. Pengibaran. Marukana kumaha. Eta nu kamaringan uruk promo teh si Gatot Kaca teh. Aduh adana teu kehayala sekolah. Cik timang-timang ku jaro nah hajaro teh dah nempo anak sorangan di kakaya di kungkung dari abur di cangcang di paraman nah harangan ukur hulu pedang nyari kaula mah teu tega sarua ieu oge ieu teu tega nempo incu di kitu-kitu Geus leuwih pengalaman ya. moal narima ieu pangalaman ieu teh Bisa pada kolot ieu teh maka ganti we pokona mah pangantena ganti teh nyaeta ku Aom Mandra Komara tahu geus subuh. cocok wajahnya wajah Aya urang tukar cincinan lamun kitu mah teh Aom Mandra Komara jeneng jadi raja meureunan tuang putri teh jadi permaisuri mangga jadi lebe gitu cocok pisan cocok Kanjeng Rama dipikir dibolak-balik disasar dirasa-rasa asa bener kasauran Kanjeng Rama kaula mun panggih malahan ayeuna rek nyieun surat ka Aceuk Arimbi tetela pangbolai pertikahanana pun anak ka Gatot Kaca cocok saya eta anu dipiharep eta pisan eta Gusti kumaha Gusti Widu. kade timang-timang heula bisi ieu teh mawa pangaruh anu teu sae ka para Pandawa cicing maneh mah ulah ikut campur kana urusan pribadi kaula
Emangnya hodi gaji we ku kaula gaji lancar. Iya. Ulah pipilueun kana perkara ieu mah cicing sia. Internal. Kade Gusti pangaulan ulah kapangaruhan cicing Kakang Semar. Iya. Dipikir-pikir memangnya kaula ge teu suka nempo anak lamun dikakaya dikungkung teu diawur dicangcang ti para bapak. Cacok. Jadi amat ya, ya informasi teh bijilna ti ama. Sabutkeun we Ki Jaro anu narima beja ti goib, mangga diestokeun. Kitu bageul. Rupina ama dengan kitu ieu teh dongkap ka dieu teh rek nepikeun eta unggul. Jadi sakalian we ieu teh. Ama teh lamun kitu mah ieu teh ngajajah panglamar ti Mandrakomara kanggo tuang putri. Ditarima ku kaula. Sada panglamar ditampi ditarima. Moal dipikir mang rebu-rebu kali sakali geus pakeut kaula bakal narima Mandrakomara jadi mantu kaula. Geus disiapkeun babawaan itu aya potongan-potongan emas inten. Sadayana aya 4 potonganana. Pokona mah luar biasa itu aya. Sinjang kaban aya 200 potong. Sinjang sarung aya 500 potong. Aya kabaya luhurna teh aya 500 setel. Bahan oge sutra oge sutra jingga. Berkualitas pokona mah. Eueuh nomor hiji pokona mah. Pokona mah aya selop aya 200, aya lepetan aya tank top. Tank top teh aya 500. Aya legging aya 600. Aya kutang teh aya 100. Tidak perunggu. Kutang na oge emas lapis emas. Gitu. Gitu celana dalam alias cangcut. Nyanak sabaraha hiji. Cangcut mah nyanak 2. Nah, saeutik. Nah, 2 ada cangcut mah buni atuh. Di mana geus digembrong ku laleur kakara genti. Gitu. Bolak-balik we heula. Kitu lamun geus bau rada bau tah kitu ganti. Geus hangit. Geus hangit kan. Hatur nuhun kana kanyaah kadeudeuhna. Kaula dina wangkit kiwari nampi kana panglamar nyaeta Mandrakomara. Cocok di ACC mah cocok. Pokona mah dina onangan ulah diganti yot kasama tetep we yot kasana pok disebar. Ngan panganten ganti lalakina. Eta we waktu lah robah. Nanggap naon wae? Nanggap wayang. Dalana di mana? Di Bandung. Halus. Bandung, Karawang, Bogor, Papay dalam kabehanana. 7 poe, 7 penting pokona mah dalam saha Jawa Barat. Tampilkeun. Dalam siang aya tah, dalam halus. Anom duden teh aya. Ngan syarat teh kudu dibarengan ku sisingaan. Sirek nanggap tampil. Tah kitu Ki Jaro rupina ama mualami. Ayeuna bade wangsul da panginten ama teh kada sasayogian. Kada tatah hari ditu di aslina. Dawuh ti malat naha salira bade kulem heula di dieu 2 wengi wae. Gege bisa dina mangsana. Ieu nama sibuk bukan nama kitu panginten Jaro. Mudah-mudahan sehat Ki Jaro. Ade ulah mineng hujanan kade. Dawuh timalan salira oge jagi kesehatan komo we atuh komo. Kitu panginten mudah-mudahan sarehat sadayana ama permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan. Sanes kirang suri eta viral teh eta. Viral tak eyang MC-na. Tah eta MC-na nu sok typo. Mangga diestokeun. Eta susut geuleuh leho. Asin euy. Bapak. Jangan sedih Bapak, sing sabar. Bapak sabar jangan.
Juragan Gatot kumaha sabar anjing sia teh ari bapak anak teh diuk heula sia teh nyembah heula hoream Pak nyembah heula sama heula bakti heula yang cuma baca sudah ngomong naon baca sudah cing balik sia teh sembah baktos ulan ditarima hoream deui beungeut deui nyage kasep ari ka pangaruhan ku batur mah ku ismu teu pugu lain leuh beuyu dinya karunya Pak Juragan Gatot Pak ih sia teh meuli teh kana seuli anjing sia teh sia sembah baktos ulan diterima diu nuhun ulan anas rek kaul anas kuring teh rek kaul naon kaul nyarang hujan di sana kayak gubret ari kieu mah aing najis ieu daola ieu mah rahasia urang guaan naon kumaha dina mangsana ge nikah pergi wa ka Mandra Kumara pan urang teh kaum nyeri hate ieu urang ngayakeun tindakan we tindakan naon urang api-api kasurupan maneh kasurupan kumaha ari akak kasurupan ku cucungut nah gitu aya gitu aja siluman cucungut aya sigareng adu buat ari sigareng bagian pawangna jikeun heueuh dengan wah kitu tah jejak paranormal teh tah lebah kasurupan maneh ngacak-ngacak parasmanan aing ngacak-ngacak pelaminan beres erek moal aya yeuna aya bayaranana goblok sia mah inde ieu mah volunteer sia teh lain keserupan hiburan ieu dari hati ieu mah dari hati untuk hati apa yang ada keduluan tah kitu tah eta tukang rokok tukang kopi ge tah kesurupan we ge mah kasurupan naon kasurupan kapal api siluman luak jeung siluman luak kabayang Bapak nya Bapak Juragan Gatot Kaca nya bolai Bapak heueuh sia teh aduh ampun bejakeun Bapak ai pangantenna kusaha cenah digantina ku Mandra Komara si Mandra anu monyong baheula teh Adina Omas lain aduh Mandra Komara teh anakna Duryudana oh dur pawilis lain oke sama kapihatur kepada dunungan diterima oke diu sia bade lamun nangtung mah cangkeul atuh bener dia bisa we nemang-nemang atas keken Kang Semar cepot tawala gareng abdi kulan kaula ngageroan anjeun opatan ka dieu rek nitip biwir mi HP biwir ye ari agan kumaha abdi boga hiji oge meni hese mawana ieu teh mawana kana bener maksana ieu teh kumaha simpel gawe nama di mana Kakang Bima datang ka dieu heug nanyakeun kaula rek ngabohong yen eta informasi teh lain nepina ti residorna tapi kaula meunang beja ti goib tah Kakang Semar ulah kudu salieuk jeung kaula ulah ngabejakeun malahan ulah ngabejakeun maharasidorna datang ka dieu oh sumuhun insyaallah kulan omat Kang omat lamun Kakang Bima datang ka dieu omat mangga ulah comel kade sia aing sok comel teh oh sok beja-beja ke Rusia aing oge beger sian ngabejakeun ka indung si aing nyaho atuh boga pamajikan geus geulis ti kakak beger deui oh teu ukur
Iya kacirina sapa Nah aku naon? jika nu kering Ya, coba jawab cenah sia kering naon beda reretna. ceuk aing minggu kamari naon sia ulah wakaulin ka ditu ka dieu Ada tarik hajat baca. ulah loba teuing angin-anginan ulah loba teuing mencung sade nampi tempore kajat sia kakak kering moal teu kelo mah sia Ya, dawuh timalan aing geus teu sabar hayang bangku incu percaya. incu aing dina bangsana lahir moal teu jiga aing akina janggu leutik Semuanya. Ya ku gede. Oke jeung leut. incu aing di kolot bajuna teh bodas nu hiji mah budak merak keneh kasep dawala ulan ari ieu duit maneh lain sabaraha ulan 2 juta oh sanes nu abdi ulan Saya hari jeung BKM mah. iya nu abdi ulan nu abdi wah akuanan sia Ya suka disekuan deui. nu hiji kolot nu hiji ngorok eta pisan ulan malahan mah nu hiji teh rada ieu teh make kopeah kitu Ketu. make ketu khas pisan gitu sumuh malahan mah senalna teh disebutkeun ku pun lanceuk anjing Aya nemtek dina senala. saha anu sepuh mah eta teh tukang sarang hujan anu ngora mah eta teh wedding organizer Oh, timuan. alhamdulillahirabbil alamin Ngarengal. dawala kaula teh boga hutang ka maneh 3 juta ke ditransfer nuhun kula nuhun Panjer upacara adat. nuhun jang itu baru anakku Soleh. itu sport jantung tadi mah Pak Ngaruah. jadi intina geus semah anu penting teu aya ulan teu aya munur sia ring Rasare. ring karup sia hareng menuju bobo pirahu ngomong sia ulan nanya si garing manaon dari surah kene Siapa idam siapa? aing percaya ka sia sakabeh tapi aing masih kena cang saya ku si alasan si Inen